telepon. Ya, halo Mi. Dompet si Geki murah. Sugano ya duitan, cokot ah. Nya Mi. Nya enak balik. Maan randa mah dari mantin mah. Pan Mi hayang ieu cenah Mi, hayang minantu cenah heueuh. Maan randa mah heueuh. Heeh. Ya, geus lah tuh nya Mi nya. Heeh, pareuman we. Heeh, ayeuna balik dah langsung. Nya, yuk, assalamualaikum. Dompet mana Wah murah sih ieu mah Coba tanyakan kasih euy ah. Cek. Nilaian dompet teh euy. Henteu main ge. Tapi bohong. Emang kita belah mana? Di sekitaran ieu euy. Tadi teh urang teh ngangkat telepon teh aya keneh. Pas mareuman telepon rek nyakuan HP. Dompet teh. Emang dompetna warna naon? Jeung aya duitan teu? Warna coklat dompetna mah. Duitna mah 300.000. Bari jeung duitna teh dipake balik. Aduh. Mana janji ka si mama rek mandrana di dahayang boga minantu buru-buru. Mah jadi ieu mah mandrana teh aduh aing mah kumaha teu mangihan bener? Henteu mah ge sing sumahna ge teu mangihan. Tapi bohong. Ieu mah ge. Ya. Ieu mah kada devet ieu ceu. Naon ieu? Aya 300 mah henteu. Ngan lumayan we aya keur ongkos mah 150. Ayo cemen aya henteu? Aya cenah mah kalem aya keneh. Nuhun pisan cenah nya. Langsungna mah ge. Jadi uin satu ieu mah. Nuhun atuh. Da si mama geus ngadaguan kita telepon wae deh. Nuhun atuh nya cenah. Abi mulang heula ayeuna mah nya. Assalamualaikum. Mangga, waalaikumsalam. Sing kekengean randa nu montok nya. Lumayan ieu. Aya 300. Boga pati keneh 150.000. Anjir, 3.000 perak, majalkeun teh 300. Rugi atuh aing. Goblok. Da gua sagege, goblok di buka aing sih ya.